kieu teu karasa geus beurang deui. Yang ngabuburit ke mah. Datang barudak. Kacai heula we ke mah. Bari ngabuburit beres cai mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Kekiwe ya teh. Kenaon? Kekiwe John. Karena ngabuburang ya teh. Amun aya duit mah teh yang baso. Yang basa naon sih teh? Suka duit wae. Boboy itu John. Hayang baso teh teu duit. Jugaan itu mana boga duit gitu. Boga duit mangan dicokot nya. Atuh cokot heula tuh. Bila eta jual ta batu ali. Mantong ieu mah mau dijual ieu mah. Montong aya kahayang atuh sia ai. Enggak berduit mah. Ieu teh ngasih kuningan kuning 7 teh dibikeun. Kuning naon? Edan. Kuning edan naon? Kurang itu dibikeun kuning beneran. Kuning beneran di mana pan di nomor orang kuning. Aya anjing kucing. Assalamualaikum. Baju naraon, Mang? Aya da cok ningan ka dieu cok. Ka dieu. Syukur atuh ka dieu mah cok. Moron cok. Dieu cok dieu ke dieu. Saya mod. Ya budak tetangga ayeuna aja urang dieu gitu. Aek campur ieu kebuburan. Boleh Jang. Ya. Kenalkeun atuh kenalkeun. Saya ngaran Jang. Iya Mang. Mereka di tengah beberapa. Batur ngabuburit. Segan gitu aya. Mereka diajak ngabuburit. Kagak beneran cok. Ay ngabuburit teh. Mau orang beli bakso ya. Ya. Kayak ngabuburitnya beli bakso. Di mana? Bakso di mana, cok? Enggak di mana, cok? Nya di mana? Tempat beli bakso. Woi, Mang. Gampang atuh, cok. Ayam bakso mah anu siap saja, anu siap itu praktis. Bener, Mang. Itu bisa dibawa jeung simpel, aman. Bakso naon teh? Itu ayam bakso sapi Sukabumi family. Bakso sapi family. Jadi cuma gitu. Ya khususnya di daerah Sukabumi. Anu nyahokeun lamun kitu teh nu hayangna apa? Tah mata engke lamun hayang apa urang ka tempatna ka ditu. Bari nyaho. Rasana geus burit. Ada apa ieu bari ngobrol mah teh karasa waktu teh. Orang ini teh ke mana teh? Mau di bakso teh. Ayo. Mah cok. Ayo. Ditahu. Ayo. Pambalikan si apa sih mah? Yang penting mah siap nganter, siap ditraktir ya. Siap. Kita mah ayo. Mani heula nya. Kau ada orangnya kayak heula. Ya, sidak teh kamari ka dieu diarep-arep teh ku arurang. Kamana nya itu? Ayo panganterkeun ka Banang. Panganterkeun ka Banang mungeun ayeuna mah. Sombong aku oge terus promosi iroh kamu hese.
Ayo nama geus we. Kenapa? Tara jeung si Dakso. Sorangan. Cewek lagi apa? Nope. Ada jotek, dia masuk. Harga reading mah. Ayo. Iya tuh. Iya, Apa nak? masuk. Masuk. Kemana? Itu kawan. Ayah di kudu kumpul ya film tempat sama ayah di situ. Mana praktis tempat strategi, tempat praktis kita masukna gitu. Ayo tuh Mana? Nah, tadinya ayo lah. Ayo bro. Yuk. Nah, ini tempatnya bakso sapi. Ayo teh. Bakso naon? Bakso sapi Sukabumi family. Hanya tempatnya Iya gratis. Bisa pesan kuliah di bakso di dia. coba geron mana? Ya kurang banyak ya. Watan. Punten, Mamang. Watan. Kita rasain bukan ku. Oh, geningan air ini juga nanti coba kayak harga coba. Watan. Kemana tukang bakso teh? Wah. Mangga, Mang. Motor itu aya peuyeung di naon, Mang? Oh, ini aja. Ayo bakso ya teh. Bakso. Oh, mangga tuh yang sama hiji teh. Bakso beneran tuh. Oh, satu Mang kelebat. Carlek. Ayo beneran. Sok mangga carlek lah. Kita bade pesan sebari hiji. Pesan genep memang, genep porsi. Nya beneran. Ah, yuk, tempatnya nya gerenahna di dieu mah. Nyaman di nya. Sok mangga, Mang. Nah, ieu baksona geningan. Ah, bakso teh aya, ieu sok. Bakso teh. Mang, nah bakso teh kieu geuning kuahan. Tah, ieu nu unikna bakso family Sukabumi teh kuah-kuahan, dijualna teh tanpa kuah. Karena ieu mah bakso teh tinggal siap seduh, tinggal bawa cai panas hungkul, bawa ke jalan-jalan, dibawa jalan-jalan, tah ieu teh. Ieu mah bisa dibawa jalan-jalan ke Pangandaran, ke Pelabuhan Komo ke Usum kamari tah, Usum Papajar. Ieu teh cocok dibawa na, tinggal bawa cai bodas hungkul, beres ieu mah tinggal seduh, tinggal makan langsung. Pokona mah tinggal mau ribet-ribet lah, nama komo zaman milenial mah. Embung ningali nu ribet-ribet teh. Tah ieu bakso family nu mantap teh, nu maknyus ieu mah pokona mah lah. Okay. Ini praktis, siap saji. Nah, bakso rasa sapi Sukabumi dah, tinggal seduh. Mas praktis ya bro, tinggal tinyu. Sugang teh tadi mah bohong we ngajak teh. Sering WA mau baksonya. Ayo ulang-ulang terus murid Ya ayo atuh. Mang. Mang, itu yang ulang-ulang. Iya. Ini saya wis beres sih teh. Bos. Kalau tambah nih biasa nato. Nah ya tuh gambar
Oh, mohon man. Ya. Atuh nuhun pisan nih, aduh tos dong apa dia. Ki ka dia teh atuh sing kemak sing seueur pisan jamina supados ladis manis deui gitu atuh.